Ari mungguh Kangjeng Nabi nyaahna langkung ti misti ka umatna jaler istri leuwih ti sepuh pribadi. Welas asih kanu miskin sumawan ka budak yatim pada sebeh ku paparin kadaharan jeung pisalin. Akuan ka urang kampung calik satata ngariung tara angkuh jeung adigung sanajan ka urang gunung. Kanu nyandang kasusahan gering ejeng papatenan ngalayat sarta nguburan ngajajabkeun ka kuburan. Manis saur manis budi estu musti kaning jalmi sajagat moal mendak deui sae rupi jeung parangi. Ari mungguh Kangjeng Nabi nyaahna langkung ti misti ka umatna jaler istri leuwih ti sepuh pribadi. Welas asih kanu miskin sumawan ka budak yatim pada sebeh ku paparin kadaharan jeung pisalin. Akuan ka urang kampung calik satata ngariung tara angkuh jeung adigung sanajan ka urang gunung. Kanu nyandang kasusahan gering ejeng papatenan ngalayat sarta nguburan ngajajabkeun ka kuburan. Manis saur manis budi estu musti kaning jalmi sajagat moal mendak deui sae rupi jeung parangi.